Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, sareng para wargi sadayana anu sami linggi hormatin simkuring. Sakumaha kauninga ku urang sadayana. Alhamdulillah calon panganten pamaget miwah rombongan parantos sumping. Ngalet meungkeuy ngabandeut tempat nyatang tinang. Bismillah. Purwawiwitan ieu pamungkacarita nyaeta minangka pamuka acara. Babasan pandika pagawean lamun nangtung kajungjunan sing lulus bantun jeung tumbuh buah seurna. Neda panyakseng ti sadayana ieu acara bade dikawitan. Pawarsa calon panganten pamaget miwah rombongan jagong tuhur meunang ulun dina pingping haturan wilujeng sumping. Di wewengkon Kampung Pasir Cina, Desa Citendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Tempat pangharapan sarakan ke kulawargana. Kapihak calon panganten istri, bisisi si jaluk hanjelu, silanang honcewang, sumangga kerahiap calon panganten pamaget miwah rombonganna. Tawis panampian tatamu, tanda kamunut, kadeudeung tawis asih ti kakasih, tanda tresna kanyaah, mangga gerakeunkeun eta mangne, tawis pangrungrung hate, perseka kabersihan manah. Ku ibu atanapi wawakil ti pihak calon panganten istri, sumangga dikalungkeun manglena ka calon panganten pamaget. Salajengna dihaturan linggih ke calon panganten pamaget miwah rombongan di tempat anu parantos disayogikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji sinareng syukur urang tiasa kempel ngariung di ieu tempat. Kalayan aya dina kesehatan, bingah kagiri-giri bagja pembayangan dina dinten Sabtu ping 20 April 2018. Dua insan parantos janji pasini pikeun nyupcuk galur sunah Rasul baris ngahiji ngajatuh rami. Ngadahukna Neng Sahila Ramadhani putrina Bapak Ujang Jainuddin kali Ibu Eis Sumiati, ka Cep Ilham Setiadi putrana Bapak Asep Saifullah kali Ibu Titin Rosmawati. Namun sakaacana simkuring pun Anissa Jelma baris ngarmikeun rundayan acara nu baris dipedar. Yang tawisna anu kahiji aya bubuka, nu kadua lantunan kalam ilahi nu kersana Haikal Fauzia, nu katilu seren sumeren ti dua pihak calon panganten. Anu kahijina nyaeta aya panyerahan ti pihak calon panganten pamaget nu baris diwakilkeun ku Bapak Dedi, sareng aya panampian ti pihak calon panganten istri nu baris diwakilkeun ku Bapak Dede. Salajengna acara nu kaopat nyaeta simbolisasi seserahan, nu kalima walimatul kursi atanapi akad nikah, nu kagenep aya sungkeman panganten, anu katujuh nyaeta panutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wargi sadaya nu sami rawuh hormaten simkuring, sumangga pikeun muka ieu acara urang sasarengan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin miwah para tetamu sadayana, acara salajengna urang sami dangukeun lantunan kalam ilahi nu baris dilantunkeun ku pangarsa Haikal Fauzia. Waktos sareng tempatna mangga nyanggakeun. Ngahaturkeun nuhun ka kesana Haikal Fauzia nu parantos galantunkeun kalam ilahi. Malah mandar janten panambih-nambih kaimanan sareng ketakwaan urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin miwah para tetamu sadayana, khususna ka calon panganten pamaget, miwah rombonganna pamali mun dilami-lami komo dilila-lila. Nu dianti-anti tita tadi didago-dago ti bareto ayeuna parantos nyampak. Sok sanawa sami surti, sami uninga maksadna, nanging kanggo nyumponan tindak tanduk tata titi duduga peryoga. Tecekap ku surti sareng teh kadungkul, namun kedah disarangan ku ucap. Kukituna sumangga ka pangarsa kasepuhan calon panganten pamaget dihaturanan kapayun kanggo ngadugikeunana.
Para wargi sadayana nembe sami-sami nyakseni gerentes kalabu kasepuhan ti pihak calon panganten pamaget miwah rombongan. Lain lantung tambah laku sanes lunta tanpa seja. Purwa aya nu dimaksud seja ngaitkeun janji pasini manjangkeun tali babarayaan. Sakeser daun satangkal sabungkus barang jeung bungkusna rupina bade nyerahkeun calon panganten pamaget sareng cacandakana. Simkuring saukur dharma tewasa panjang carita. Kanggo pangwalerna baris dilangsungkeun didugikeun ku sesepuh ti pihak calon panganten istri. Kanggo pangarsa sumangga nyanggakeun wakos sareng tempatna. Para wargi sadayana bingah amarwa tak suka, bingah kagiri-giri, bingah nu teu aya papadana. Mugar cadas manggih emas, mobok manggih kurung, aya jalan komo lintas. Jalan gede sasapuan, batu turun kesik naik, itu turun ieu deui. Laksananya pamaksadan. Salajengna simbolisasi sereng sumereng mangga ka ibu calon panganten pamaget kanggo ngadugikeun ditampi ku ibu calon panganten istri. Para wargi sadayana nitiwanci nu mustari ninggang mangsa nu utama malati ligarna ati campaka mangkakna dada koleak sakembaran koceak ninggang ugana uga pakaitna tetali asih ngadahutna neng sahila ramadhani kacek Ilham Setiadi janji urang pastikeun supaya urang nyatakeun nu diseja nyaeta nada panyakseni ti para wargi sadayana. Upacara akad nikah seja dikalikan. Sumangga pangarsa Bapak petugas di kantor urusan agama nyanggakeun wakosna. Alhamdulillah syukurillah kalawan ridho Gusti anu Maha Welas tur nu Maha Asih oge pangdoa ti sadayana. Akad nikah parantos rekse kalayan lancar. Mugia dua insan nu resmi ngajadi tiasa sarendek saigel sabobot sapihanean kacahi jadi saleuwi kadarat jadi salogap dina ngawangun rumah tangga anu sakidah mawadah warahmah amin ya rabbal alamin. Acara salajengna diteraskeun kana sungkeman kadua panganten sumangga sungkeman kasepuhna. Ibu-ibu, bapak-bapak, miwah para wargi hormatan simkuring rupina rundayan acara timunggaran nugi ka akhir parantos rekse dipedar kalayan aya dina kalencaran. Mugi urang sadayana aya dina panantayungan Gusti anu Maha Suci. Kukituna kanggo panganten kahoyong urang sadaya dilajengkeun kana doa. Kanggo mimpin doa mangga ka pangarsa Bapak Jayalani dihaturanan kapayon. Hatur nuhun ka Bapak Jayalani parantos mimpin doana. Mugia doa urang sadayana tiasa diijabah ku Gusti Allah anu Maha Suci. Simkuring Tuan Anissa Jolma baris amit mundur amit mungkur hapunten anu kasuhun bilih aya basa nu teu luyung sareng unda kusukna bilih luhur saur bahe carek rumaos sanes ahlina kanggo nutup ieu acara sumangga urang pungkas ieu acara kumaos hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kahatasanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.